Tuh, dia mah kudu di anon sisir jang. Soalnya geus gede. Pakai sisir ya. Sisir jang. Kemana jang? Sisiun mang ah. Jang. Sisiun ah. Aing mah hayang motor ge kudu disunat heula nya nyaho uing sisieun jarum suntik jeung pepeso na aing mah kumaha deui daripada lebaran lempang ke batur jeung ayamna uing lempang tapi di ya nu aya tukang sunat itu ning aya jama nanya mang di dieu gra Naon deh? di ieu mang uing hayang disunat tukang sunatna di nya. Oh, tukang sunat mah ya. Teh tieu lurus haritunya. Tah, engke teh belok ka kiri. Imahna teh kiri jalan pokona mah. Tadi dia lah imahna. Oh, heueuh mang. Atuh nuhun nya. Ya, sami-sami. Emang sana yang disunat? Didinya apa jadi sunat? Hah, gede-gede kok jadi sunat ih. Kepo ning mang ilikan jaka ditu. Nah, ngomong. Ayah kerja naon? Teka denge, ping tarik ngomongna. Ayah kerja naon? Oh, ya. Jangan dina panto. Kadengen teu? Heeh. Bagus. Tuh, baca naon? Dukun sunat Mang Hadi. Teka denge atunya. Sing tarik. Dukun sunat Mang Hadi. Ning sukun. Dukun ya teh. Sok ya dibaca deui. Dukun sunat Mang Hadi. Ieu teh jeung ditempelkeun di hareup dina panto nya ho. Ieu nya tempatna. Jajal di kedon. Assalamualaikum. Mang. Aya deh. Ya, ayah jama tuh sahadinya. Hah? Atuh ieu mah alus tulisanna. Usaha bedan tuh alus tuh. Alus. Itu bedan ieu. Itu ayah jama saha? Oh, atuh ilikan tadi tuh. Jangan bukakeun yung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bener umina tukang sunat. Muhun Mang bade disunat. Muhun bapakna aya. Oh, bapak mah teu aya Mang. Oh, ayanya. Entos satu ke balik deui ka dieu. Muhun atuh. Bejakeun be nya engke aya nu arek di sunatan. Uhun, geus gede geuning kakara di sunatan ya. Geus heula nya. Assalamualaikum. Nuhun, waalaikumsalam. Saya itu tadi samun wae di sunatan lain.
Nanyakeun mah heueuh anu dijieun sok disunatan. Tadi itu nu kadieu nu ek disunatan lain. Heueuh. Terus kunaon teu ka ieu, teu ka Umi, teu disuruh ka Umi. Wong nanyakeun lagi bapak mah kan eueuh di dieu. Kalapa jeung naon kalapa, ek nyunatan bae kalapa. Ih. Nyunatan mah make gunting. Lain bae kalapa. Nanyakeun bapak. Atuh heueuh da cek batur mah bapak gitu. Kumaha di? Atuh eueuh bapak mah aya lagi ayah. Aduh. Eta teh ti duit teu nu ek disunatan, malah suruh balik si kumaha. Atuh da kumaha ngomong lagi bapak. Tah isuk mah ngomong bapak di. Sing ka Umi bet. Ek disunatan eta teh. Atuh da bapak mah di landeu lain di dieu. Ye, ari bapak jeung ayah teh harua bae. Kumaha di? Naon bedana? Ai bapak mah bapak olot lain, ai ayah mah ayah. Ye, eta teh mun disunatan nya. Eta teh 700.000 600 menang bisa jangan lebaran eta duitna kalah suruh balik deui. Kumaha eta? Nyawa satu enak masang ieu, bisa teu masangkeun ieu? Di mana? Napan to mih ngahungun batur. Mana salasina? Naon nanya ke naon? Solasi. Jeung ditempelkeun. Plastik. Tek dikumahakeun plastik sih. Solasi lain kresek. Oh, solasi. Itu usah pakai solasi, pakai paku. Paku, kadangnya paku. Atuh kadenge. Oh, bukan tuh kadenge. Kadenge tuh dijawab. Kadenge. Oh, yang satu itu tempelkan bisa tuh. Embung pakai paku mah mungkin bisi katojos. Lihat tuh, tempelkan. Ya, wong pakuna eueuh. Pakai jarum pentol. Ieu ge jarum pentol kadenge. Kadenge. Kadenge teu. Kadenge. Oh, bukan kadenge. Iya, tempelkeun tanya. Jadi kayak batur bisa nempel. Alusin dia. Kadenge. Kadenge. Bagus. Ya, mungkin lamun ayah nu nanyakeun ayah apa bapak. Sing asup ka Umi ya. Kadenge teu. Kadenge. Naon teh kadenge? Kadenge. Oh, bagus. Sing. Ya, ari teh tungguan di dia bisi tadi balik deui. Daek teh nungguan. Daek. Kayak dibere 2000 aja. Jeun. Bagus. Sing tungguan di dia. Aduh lo baliknya untuk batek meuli motor. Wah tak budakna aya deui. Naon Bang ek disunatan bener? Bener neng geus datang bapakna. Ayana ge aya Mang lain bapak ieu. Pokokna mah eta ta arana anu Mang Hadi. Oh, eta mah tita tadi ge aya. Lain bapak ieu, eta mah aya. Aduh, lain beja di tadi geus ka majenang ka luar negeri pulak balik. Atuh wong nanyakeun lagi bapak. Ayeuna bisa teh nyunatan. Oh, bisa. Atuh hayu. Ya. Sige nu bro. Bro. Naon? Aya naik di sunatan. Kamu naon? Aya nu erek di sunatan. Baik disunatan. Heeh.
Oh, siap. Di mana ini sama? Oh, Mang. Ayeuna bisa Mang nyunatan. Oh, iya nu tadi disunatan ka dieu teh. Urang mana ieu teh? Mang. Urang majenang. Hah? Jenang. Mana jenang nak? Atuh jenang mah isuk beureun lamun naik hajat jang. Pan ayeuna mah karek disunatan apa hajat nak? Atuh mana jenang lainna teu mawa? Majenang ya, lain jenang. Hah? Oh, mah jenang. Mm-mm. Ngomongnya tadi lain jenang. Nya Mang urang teh di majenang hayang di sunat. Anu disunatna saha? Urang Mang nu arek di sunat. Adina nu disunat. Atuh ayeuna nu adina teh dibawa si kumaha? Aduh kumaha eta ning teh ka dengeun. Oke, gura. Eta ya naik di sunatan. Kadenge. Eta ya naik di sunatan, lain adina. Oh, eta. Kan geus gede. Tadi sunatan? Encan. Hah? Encan. Encan? Encan. Dirawat encan? Encan. Oh, geus gede. Ya. Mang di Pareto teh urang sieun ayeuna ge peda hayang motot. Kunaon jang eta karena disunatan atuh geus gede-gede kitu. Sieun gitu. Apa kunaon? Ya, disunatan man teh nyeri ieu. Nya sieun. Atuh da sieun Mang. Yang satu ayo, mau di ditu disunatan. Ya, dia jang. Jang. Anu ngaraya nih di dia banyak sunatana. Atuh Kela nya nak kalah sebelah. Ke, jang. Pakai sarung na. Ya mah kudu di anon sisir jang. Soalnya geus gede, pakai sisir ya. Cicing jang, kemana jang? Sieun Mang Jang. Sieun Kalau kabur si kumaha aja mang, pungus gede. Masih sieun keneh. Mungkin peda mah itu di sisi ngelaneng, tapi potong heula. Kalau kabur, patuh.